dilanjut maka Kang Jaja saat ketua apa masih kena ayah ini ayah naruh apa disabas ya saat sudah Jaja maka ayah ya tamu 11 Bapak Pak Kubu Puyun pada Kamaja maka aja Jaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji simkuring minangka putra tapi icu di Pak Haji salami ieu simkuring tepang Pak Haji teh di pelajaran sekolah. Sabaraha kapengker simkuring ngabayangkeun yen Pak Haji teh salaku sastrawan Sunda budayawan anu tos luar biasa. Dibayangkan ku simkuring ketika kepada sareng simkuring teh bahasa Sunda Pagi teh bahasa Sunda Wanu kenae si goreng basi keneh dialek si goreng. Alhamdulillah simkuring ngaras reug-reug Haji. Salajengna suger anu hoyong ditaroskeun ngan jalaran waktos gitu. Janten simkuring mah ngaraos tak simkuring urang si borelan. Ngaraos reus ku ayana Haji marginal sakedik ageuna abdi baturan batalisan Haji aya tapi keun wae eta mah. Anu paling utamina simkuring ngaraos reug teh ku ayana rorompok Haji anu di Pasuketan. Eta rorompok di Panam Abdi hiji hal buktos nyata bireh kantos lahir putra Cibolerak anu luar biasa di Parigi, bukan hanya nasional Pak, internasional. Begituna simkuring ngaraos kumanya ngabuktoskeun reus nasib kuring rorompok teh Pak. Hayang nama teteh dipertahankeun kanggo buktos ka putra itu sing kuring buyut Pak Haji lebih nakabain ka dituna gitu. Kalau resah anu ngadamel plang di payung teh bare baca teh sing kuring Pak Haji waktu sarita ku kayu. Janten sapedik ageuna sing kuring ngarasa kasentrik mana hoyong upami aya rencana gitu upami di naonnya di rojo ku sanes rorompok eta teh Pak hoyong dipertahankeun. Nah kugituna sing kuring nuhunkeun kamandang Pak Haji kumaha tah perkawis rorompok Pak Haji anu di Pasuketan teh maksana simkuring sapora kaca kami pintaran taruna teh hoyong nama dijantenkeun umum cagar budaya kalabat pusat namanya perpustakaan utamina buku-buku Pak Haji gitu. Ulumina eta hoyong simkuring seueur keneh Pak Haji mah yang ditaroskeun mah mung jalanan waktu satu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta rompok teh dieuna kuring. Tahun 60 anggeus tahun 61. Dieuna lain beda kuring ngan duitna. Munyeun regambar lagi kuring. Jadi hari tama tukang kayu mana di mana di Kajagaru di mana. Jadi si kuring eta lantaran yang kuring nanya gambarnya jadi bisa dirubah-rubah kerjanya. Ada ide anyar rubah-rubah pengaruh itu yang tahu. Tapi alhamdulillah ketika bisa Andres sana jan dah pengalaman kuring mati na anjurnya jualan kecapan kalimat jadi ya sekaligus menuntut hari teh gitu bagaimana teh imbah teh ada lila tidak perlu ngarakuan
tahun 30 jadi 13 tahun. 12 tahun. Karena udah hitungan Dua tilu likur. karena mau bohong. Lain aja bukan bengora tuh. Bengora. Nah beneran aja Yayasan Jatiwangi Art Factory Jat anu boga ide hayang nyieun eta seuimah dari museum. Minta ide dengan si kuring paraneana mereka waragadan bisa galana tapi itu kuring di negara-negara saja memang lomba imah pengarang anu dari museum atau dari eta si kuring banget kondisi kaimahna tos lain Bumina, oleh saya bahasa aja, kalau semua, saya pangeran. Saya tahu saja pengalaman Rusia, luar biasa. Karya-karya marah, perang dan namanya dianggap roman pengembaraan, ketika ayeuna. Tapi ada lagi sudah dan yang cerita barudak dina tahun 12-an atau tahun 20-an saya terjemahkan dengan bahasa Sunda untuk salah judulnya Iwan Eslem Iwan Pala. itu kayaknya buku itu tanpa saya tapi pun ayah parang insya Allah sangat jaya untuk ini dan pulang mau disebut ke beberapa kali kalian beat jadi yang namun ada minat terbantuan bantuan menterjal pokoknya insya Allah hari yang tangan pokoknya masa udah